Rina teh asup dari ka kelas ayeuna. Asup sih tadi tapi ayeuna mah siga ngejauh ti abdi. Naha aya masalah? Tetorang abdi ge heran. Rina, hadiah tuh. Males. Rina, kunaon sih nah abdi aya salah? Sok pura-pura tanya aku mana. Teu ngerti abdi mah. Tapi akhirnya mana ini lebih deket kasih Sinta, tara ngajakan urang. Oh eta mah masuk ku tugas kelompok. Tapi mana jadi jarang ngobrol jeung Abdi. Abdi teu aya maksud ngejauhin, sumpah. Rina, ulah langsung nuduh, mending ngobrol halus-halus. Abdi teh buka langitan sahabat, Dina. Rina, abdi teu bakal ninggalkeun maneh. Nah, gitu atuh, kudu jujur, ulah dipendem sorangan. Hampunten atuh, tadi ge Abdi kabawa perasaan. Tenang naon, abdi oge minta hampunten mun kurang perhatikeun. Eta pelajaran penting, ulah gampang salah paham. Nya, udah saling percaya. Sering-saling ngahampunten. Tah gitu, sahabat Sahabat sejati sejati moal pegat ku salah paham. Pesan moralna nyaeta, nu pertama ulah gampang salah paham, anu kadua kudu komunikasi anu jujur, nu katilu sahabat kudu silih ngahampura. Labana al ready. Kicau, kicau, kicau mania.